Gusti nu agung ya ieu mah teh kababalatak ieu. Assalamualaikum gitu orang datang teh. Lain ngutruk mak mah. Teu nek mutruk kumaha aing. Dempo ieu mah teh ke kos hayang nu gelo. Mana balatak? Itu oge. Mun tempo atuh kumaneh. Anya neun helm teh dina luhur kompor. Oh, urut ngangkureng lauk eta mah tadi. Sin kapetelan. Sia mun cicing di mitoha badak ieu. Geus matak diretu we sia. Nah, ari emak kadarku imah pabalatak mah kudu jadi omong. Padahal mah da kage bakal diberesan atuh. Bau nanti si mama puli beuteung da. Mata kawana teh emosi wae. Mata kurang bere nugget mercon coba ngarajempe. Biar emak bisa merasakan betapa ngebeledagnya pedas sambal mercon. Plus nugget kanjeler anu super crispy. Jamin pokokna mah si emak bakal dedeieun. Ya imah mah nekat ieu. Geus tong ngutruk wae atuh. Mending buru ye dahar. Biar urang nyeun nugget mercon. Ngeunah heg. Ima ladana oge ngabeledag pisan mah jiga omongan mitoha. Bangunlah daning. Eta mah siga nu sok di dahar hutan bonkun. Nugget mereconnya. Heuh eta. Mata kurang teh asa tertantang mah. Jadi urang teh nyieun we. Piraku we pedas mercon hungkul ge urang teu bisa. Meni aya-aya wae nya. Ari jelema zaman ayeuna teu ngarti da emak mah. Pedasnya juga tidak main-main. Komo make sambal mercon mata ketagihan di daharna oge. Sanguan we make sangu haneut. Wah, pedo pisan. Jeung deui kejer nugget spicy mah crispy di luar, lembut di dalam. Daging hungkul di jerona oge. Wow. Heuih bangun ngeunah. Tinggal 5 tuh nugget nage masih kena ekstra crispy. Padahal geus dicocokeun kana sambal. Beneran ekstra berdaging tuh. Karek ayeuna ada urang mah nyobaan ngadahar nugget make sangu haneut plus ditambah sambal mercon. Nampol pisan. Heueuh kayak geus cucul rek kesaan daang jeung eta. Heuh, heg, daya keneh tuh nakatel. Nya pisannya. Resep pisan da emak mah. Nya heueuh pan. Pokokna mah kudu beak eta. Heueuh. Lain ade mah nah make geus balik deui. Korek ngenong saminggu diteun si Uwa. Hoream lila-lila teh. Nah, Ingat teh ka maneh emak mah. segala dipika inget da urang mah teu kunaon. Ingat teh lain belang ka maneh emak mah. Terus kunaon atuh? Ingat we. Pulangan beli biasa dibikeun. Ih, ari emak.